Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya. Tepang deui sareng tata dan miharja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda. Judulna Kawin Kadukun bagian kasalapan karya Kak Sukarna. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Neng Sumirah ngarenja greuwaseun di ruangan kamar tukang rantuy ku pakean nu diiciskeun. Ku Neng Sumirah dirurud, bro ditambrukeun di juru. Bret tambang nekeun cakatuhu dikeureut terus digulungkeun. Keteyep balik deui ka kamarna. Gap kana kursi sok ditunda luhureun kasur kalacat naek. Pesot tikelna digunakeun dipake ngorowok bilik lalangit sisi darurung para. Ari geus molongo tungtung tambangna dicolokeun, ret ditalikeun kana darurung pageuh pisan. Ari tungtung tambang nu ngarumbay ditali porosotkeun. Geus rengse ka karaturun deui. Gap nyokot patlot, gutrut nulis. Ibu mewah mama, abdi sanes bahakan jadi sepuh. Upami abdi nedunan kahoyong ibu sareng mama, anu terang hirup abdi moal walagri saumur-umur. Ku jalan abdi ninggalkeun alam dunya. Mugi-mugi wae persoalan urang janten beres. Abdi nu sumujud kasepuh pun Sumirah. Kadenge lonceng jam disada 4 kali. Nyi Sumirah buru-buru cengkat kalacat unggah kana kursi. Kohkol ditaju geus ditakol disusul ku nabeuh bedug. Kerewok tambang dicekel. Ari rek diasupkeun kana beheungna. Haleuang teh nu adan ditaju kadengieun kawas melas-melis ngajak salat sarta nyaramnyeun kelakuan kitu peta. Atuh rentet we hatena ngarentet puringkak bulu pundukna. Manehna inget kana kewajibanana yen geus waktuna salat subuh. Gusti nu agung, cek rentes hatena. Bari terus turun tina kursi, leos ka jamban rek wudu. Balik di jamban gap kana mukena rap dipake terus salat diteruskeun ku ngadoa. Tapi sajeroning ngadoa oge, ari cipanonna mah murubut we rembay mapai pipi. Duh Gusti nu welas asih. Kedah kumaha atuh abdi teh. Mangga ieu jiwa abdi geura pundut da kagungan Gusti. Ya Allah anu kawasa. Abdi tos teu kiat tandangan tunggara. Lug Neng Sumirah nyuuh les kapiuhan. Manuk recet disarada panon poe geus bray-brayan. Bray, kemana? Babu Haji Darma harita geus hudang. Ari nempo ka tukang kacida ruwaseunana lantaran sasampayan geus teu aya. Atuh manehna mani ribut pupulih kadununganana. Haji Darma jeung istrina barang nerima beja ti babuna kitu buru-buru ngayakinkeun eta beja. Aya bangsat, cek Haji Darma barang nempo sasampayan pakeanana eueuh kabeh. Tapi barang ningali ka juru, manehna reuwaseun pisan. Lantaran pakaian nu direbutkeun leungit aya na lambru. Ari disidik-sidik nu eueuh tengan tambangna wungkul. Kaciri kaos aya nu ngeureut. Sajeroning ngahuleng semua aya nu dipikir, Haji Darma ngareret ka kulawarga nu harita ngariung. Barang geus tetela Sumirah teu katingali. Heg bae hatena mentegeg boa-boa. Kamana Sumirah? Pokna ka Nyi Salamah. Duka atuh mama, jawabna. Indungna Sumirah nu sarua boga sangka goreng buru-buru ngejengkang nempo ka kamar Sumirah. Ari breh teh Sumirah ngagoler di handap. Sedang luhureun kasur aya kursi jeung tambang ngagantung. Puriding bulu pundukna, bari goak ngacerit ngarangkul anakna. Anak haing, omongna. Atuh Haji Darma katut Neng Salamah gancang nyelampeurkeun, ari hatena mah degdigdug. Neng Sumirah nu geus teu walakaya kuramana dipangku, dug dikedengkeun. Ari tambang nu ngagantung buru-buru dilaanan bari teu weleh maca istighfar. Indung Neng Sumirah harita kakara ngerasa sadar. Yen kalakuan maksa mirusa kanu jadi anak teh, buahna matak menang wiwirang di kolong catang. Di barung kumarbaina cimata,
Sirah Neng Sumirah ku ibuna diusapan sarta omongna, "Gelis anak ibu, nah tapi karek ludang ninggalkeun ibu. Ti ayeuna kaharep ibu marek ngaharubiru deui ka hideung. Pek sing geura cager gelis ulah kateterusan." Neng Sumirah imut ngagelenyu, reup deui peureum bakat tingku baluas. Da kurang-kurang nama harita teh geus dirurub. Ari ramana gogodeg we bari maca surat, katenjo matana nyalangkrung ku picerikeun. "Irah," omongna, "mama nanggung perkara nu dicaritakeun kamari. Moal diteruskeun ari Nyai henteu suka mah. Malah ku mama rek dipulangkeun panyangcangna oge. Kajenteng bebeakan keur ngaganti parurugi. Asal irah bae sing cager bager sing gumbira." Sumirah brai beunta sarta unggek tanda nganuhunkeun ka bapana. Ari Haji Darma harita keneh terus barempuk jeung pamajikanana, rek neangan akan nu lemes pikeun ngabedokeunana. Akhirna mah aya oge kasimpulanana, nyaeta rek diakalan ku jalan anu demit, sangkan pisalakinana anu aya jorojoy hayang ngabedokeun. Ari akana rek neangan jampe pamake ka dukun anu saciduh metu sakecap nyata. Teu mangkuk sabora poe ti harita, Haji Darma geus manggih raratan ti panyawahna, yen aya ajengan nu weruh sadurung winarah. Ari pamatuhanan di Pasir Angin, bawahan Samarang, Kabupaten Garut. Hiji poe Haji Darma geus tatan-tatan keur bekal bawaeun nyaba ka Pasir Angin. Malah Neng Sumirah gerek milu cenah, ari nu jadi tuduh jalan nya panyawahna tea. Meme indit Haji Darma papatah heula ka babuna anu bakal tunggu imah. Kusabab Neng Salamah harita teh geus eueuh pindah ka sindang sirna bawahan Banjaran. Dibawa ku Ki Karta anu harita geus boga pacabakan jadi polisi. Ari dinesna di Banjaran. Dina waktuna Haji Darma sapiri umpi bral mariang ngajugjug ka Pasir Angin. Tengah peuting jemplang-jempling keur meujeuhna ngeunah sare. Di jero masjid ajengan Pasir Angin mah masih kene aya nu tinggerendeng. Si horeng keur saajengan keur masihan piwejang kamulyana. Anu peuting eta teh nutupkeunana ngalap elmu panemuna ti keur saajengan. "Pek ujang, geura batalan tang nginum bajigur heula. Lantaran niat hidup boga maksud ayeuna geus lekasan. Bulan-bulan hidup teu ngadahar sangu. Lontong weh ungkap poe. Ngan syukur ngadaharan bebeutian ketang." Cek ajengan bari ngasongkeun bajigur. Kumulyana ditampanan kalawan nyebut asma Allah, regot diinum nikmateun pisan. Kitu deui keur saajengan oge gap kana bekong nu dieusi bajigur, kanggo anjeunna suruput diinum. Sanggeus saep bajigurna keur saajengan ngajak jalan-jalan ka mulyana. Harita terus kaluar ninggalkeun masjid. Sejroning leumpang, keur saajengan teu sasauran bari dituturkeun ku mulyana. Pakebonan harita geus kaliwat, malah geus mapai-mapai jalan nu ukur satapak. Barang tepi ka pasir keur saajengan netek nanjak muru dataran nu pangluhurna. Geus di luhur anjeunna rurat reret ngencang atuhu, neuteub sakuliah jagat. Cahaya bulan anu ngempur mabrak nyangan saalam dunya. Gunung Cikuray ngalamuk, pasawahan mani mayakpak. Ari lembur-lembur tingrung gunuk, sorat curug ngaguruh teu jauh ti eta tempat. Keur saajengan leumpang deui ngajugjug curug, ari mulyana ngiclik nuturkeun pandeuri. Ari tepi kana gawir, reg ajengan eureun, socana neuteub ka handap, ningal curug anu ngebul kasaput ku Cipepedut. Keur saajengan neuteub deui ka sakuliah jagat beri pok nanya ka mulyana. "Ujang, ari itu nu mayakpak naon?" Pasawahan pangersa, jawab mulyana. "Ari itu nu ngalamuk." "Gunung?" "Ari itu tuh nu parentul." Tatangkalan pangersa, cek mulyana heraneun jeung teu ngarti naon anu dipimaksud ku ajengan. "Tah sing kaharti ku hideuk. Tatangkalan oge harirup teu beda ti sasatoan. Eta kabeh oge makhluk, ngan ari urang mah manusia. Dibere ilmu jeung akal. Jadi urang mah makhluk nu berbudi sabab boga ilmu. Urang mah makhluk nu leuwih luhur sabab berakal. Ieu jagat kalawan eusina kabeh kagungan Allah.
Allahu Akbar. Jeup ajengan jempe. Tah Ujang. Kersa ajengan teruskeun deui caritana. Sakabeh makhluk bakal ninggalkeun alam dunya. Bakal paeh sanajan manusia oge. Ari sasatoan hirupna ngan syukur keur di dunya unggul. Tapi sabalikna ari urang mah hirupna teh pikeun dunya jeung akhirat. Lamun jasmaniah urang geus teu usik teu malik, anu biasa sok diserebut geus paeh, eta jadi tanda yen rohanina geus ngantunkeun jasmani karena Allah. Pikeun ngayakeun pertanggungjawaban hirup urang di dunya kanu bogana di zaman akhir. Ayeuna mama rek nanya, ari hidup osok ngimpi. Kantenan pangersa, jawab Mulyana. Tah, lamun hidup ngimpi indit-inditan. Nah badaniah urang anu leumpangna atawa naonana. Ngan anu yakin jasad urang mah ngagoler dina kasur bari kerek nyegrek. Tapi rohna anu kumalayang nyanyabaan mah, ieu jadi tanda yen hirup urang memang langgeng. Kulantaran eta, iman urang kudu kuat sajroning ngalaksanakeun parentahna Allah nu agung sareng Rasulna. Tuh Ujang tinggal. Itu gunung nu ngalamuk deukeut atawa jauh. Tebih kersa ajengan, jawab Mulyana. Heueuh, lamun hidup kuat hate hayang ngajugjugan eta gunung, tapi kira-kirana atawa moal. Tangtos dugi ajengan. Tah, mimiti hidup datang ka mama. Pamentah hidup teh hayang laksana. Rarabi kaneng sumirah. Insya Allah mama mah ngan ukur mere pituduh. Engke hidup pribadi nu bakal ngarti. Kumaha cara yang hareupanana. Sangkan maksud hidup diijabah ku Allah nu sifat rahmat. Tah eta curug, jung geura turun. Sing kuat hate urang miharep kaneng sumirah. Ulah eleh ku tirisna eta cai. Baca kalimah anu ti mama terus teulem. Lilana waktu teulem sarua jeung urang milang 40 kali bilangan. Lamun can 40 kali bilangan, bebeujeuh ulah rek muncul. Nah kunaon mama? Hish, atuh bisi teu lulus seleksi Porda. Ah mama mah, leres abdi mah naros mama. Heupan ngarah laksananya pamaksudan atuh, jawab ajengan. Oh kitu, mohon atuh diestokeun pisan ajengan. Jawab Mulyana bari cucul-cucul ngalaan pakaianana, tinggal calana kolor bae. Cak bare duwi kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Kawin Kadukun bagian kasalapan karya Kak Sukarna. Insyaallah urang baris tepang di dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan miharja pamit, permios.